ketika seseorang sakaratil maut, hadirlah didinya malaikat. Urang ya bakal sing hade ketika maut jol malakal maut. Fa idza kana rajulu sholihan, di mana-mana soleh, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng, salat, puasa, zakat, haji, soleh lah, kumaha teh cek malakal maut. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib, ukhruji hamidatan wa absyiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban. Cak malaikat, hai ruh keluar anjeun, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib. Bari dicekel tak ku malaikat, bari dicabut lalaunan, hai roh keluar maneh lalaunan. Roh nu bagus, nu seungit, nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun, sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji. Ulah sieun bunga anjeun, biruhin wa raihan wa rabbin radin ghairi qodban. Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendul. Haidara keluar, fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja. Teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun, ulah sieun-sieun dicabut. Tenang maneh, Rabbin radin ghairi ghadban. Mantak jara senyum, mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu. Tenang bae keluar, terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bunga lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun. Eta teh terus bae datang ka hatta takhruja teh keluar dengan senyum kadeleuna, marah-marah. Aya nu dibere pandangan surga, nyana asa isin, keluarlah cai mata. Ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna. Itu surga nu pohara, rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi. Keluarlah roh, jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul. Eta mah bangke. Ieu roh dibawa ka mana? Summa yu'raju biha ila sama, tuluy ditaekeun ka langit. Begitu datang ka langit pertama, fayastaftihulaha, malaikat minta dibukakeun lawang. Fayuqalu, cak penjaga man hadza, saha ieu nu dibawa? Fayaquluna ngomong nu mararawa teh, fulan bin fulan, ki anu putra anu ieu mah. Coba ningali heula bukuna, coba ditinggalikeun bukuna. Geus tanggung jawab pula cek malaikat. Ulah aya dipersulit ieu mah. Oh ya geus kos kitu mah tuh. Ditu dibukaan deui bukuna ge.
geus teu dibukaan deui japalan malaikatna langsung ngomong atuh geus ngeunaan kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana Kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip pan dipersulit kan Kapolda nu mawana oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu dipersulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah boleh dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsi thayyibah kanat bil jasadil thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi qadban kau lagi geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kadua kitu keneh cak penjaga langit kadua ulah geus dititipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh ulah geus dititipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya dirak dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ke ditu ya Allah ya Rabbi datang ke ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aingnya wasalilah hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aingnya kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sandek-ndekeun di nu kolot mah ya asa moal kebal deui teh kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deureus tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya ka kapangi kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun biasa dipandianlah mayit nyana milu ke tempat mayit nggak ke tempat mandian di luhur nyaho nyana itu aing nu mandianna saha nyaho jasa udah ke diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya urang deuleukeun roh urang teh itu aing teu keur di kapasan ku saya ku amil cincin aing dicokot ku amil aduh sia ta amil ku sim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka digaseuh bungkus katilu mun 3 lapis nyahoeun nya mun 2 lapis bungkuseun ka hiji asup ka dieu langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dieu set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah endek saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu tani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa
diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa kamu sholat ke masjid atau di mana mulai di sholat urang nggak di dinya ngadengi urang teh ngadengi masya Allah iya sholatan sholli ala hadal mayit ngadengi Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit kaluhur doa nage langsung dibuka blak 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 kaluhur masya Allah nginahin luar biasa beres didoaan geus hayang gegeraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubu lumantak di Jakarta di kitu nu sok urang dizarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku hayang gegeraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masya Allah kari supin ka jero bukan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzal tenden dina sirah tenden di beheng tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan lain sebagainya geus saya gegeraan we urang teh gegeraan sebab urang geus kapanggihpan jeung Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul kubri kalimatan kubur geus bayang gegeraan gasa tak kakarak di kitu-kitu doang ge tah urang bakal deuleuh poek nyana geus mulai nyayan cah kakarak di pasangan doang ge nyayan cah langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarah ieu cak Allah haram mabok terus bae cak Allah haram zina terus bae cak Allah haram maling terus bae korupsi terus bae malah tinggal sholat teu pernah sholat kan teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus sama ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajulu suan di mana-mana si jelema na ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabisa kanat fil jasadil khabis hei nu bau kuai kambeuna ruh anu sore sia ruh anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di neraka hei anu buang kawarah cabak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijorek keluar sia ukhruji sat kajrokeun deui masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat ngomong kos kitu
boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga, urang dicarekan ku bos, urang dicarekan ku polisi, urang dicarekan ku jawara, ngageter-geter na lain lalagaan. Ieu makan terakhir ieu malaikat nyarekanan ka urang. Hei, roh nubuan kawara, tolol sia goblok sia, bau aing ngambeus sia, nu aya dina awak sia bau jabrek boe. Keluar sia. Salangapna geus hese nyaritakeunana. Dedeleuanana geus hese nyaritakeunana. Henteu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara. Keluarlah roh, sat. Bawa ka langit tugas malaikat. Datang ke langit pertama ditanya, nyana tetep bae minta dibukakeun lawang, buka pintu cek nu mawa ulah tugas. Man haza? Roh saya, roh jawara. Ada kayak coba buku dari mana? Dibuka, Golkar aya. Waduh, korupsi aya di dieu. Eceng gondok aya. Waduh, geus macem-macem. Gas aing dititipan ku Gusti Allah. Ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah. Embur aing mane tugasna tugas bae bawa deui ka handap. Bawa deui. Aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naik ka luhur. Ieulah ayatna. Innal ladzina kadzabu sayana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung, Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung, Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaulah tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Deureuh teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho. Ngegelenggeng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskan gitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae, maling teh kapan haram tapi terus bae, menganiaya teh kapan haram tapi terus bae. Kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit, teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama. Cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah, roh nu modal kos kieu teu beunang liwat ka luhur, turunkeun ka handap. Iyalah idza urja bi arwahihim ilaiha ba'dal maut, ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut, fayuhbatu biha ila sijil. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima, otomatis dibawa we langsung ka neraka siji. Tempatna ka ditu berat aing mamawa sia tempat sia. Kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat, berat aing mamawa sia. Cicing sia di dinya. Cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur. Anterkeun heula ka ditu ka imam. Loba hayang. Sagala mah tadi anterkeun teh. Kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho. Aya. Karek malaikat teh kudu ngalengkah. Tak cicing sia. Neuleuh nyana, tu jasad aing anu calangap bae, nu mendelik bae, kruh kafir teh kos kitu. Kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Ih, kunaon aing calangap bae sakieu teh. Nya ngomong sorangan di pandian langsung beres, bawa ke pertengahan langsung dibungkus, tatek bae nyana asup ka dinya. Nu jore nu bagus asup
bawa langsung ke kubur. Mulai ngejoaknya na di jero kubur sebabnya na nyaho bakal disiksa. Hawa kuburan geus karasa kunyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa. Poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun. Beres korolak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh. Wah, aing bakal disiksa nyaho jasa panas. Bos beres. Iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus. Datang kairahanya na disiksa, datang ke terus di alam barzah teh, datang ke kiamat. Ente eren disiksa, dibonggol disiksa, dibelem di jero kuburan teh terus bae disiksa. Masya Allah karim. Lu tadina di dunia sesenangan hotel, main hotel, rencana makan isuk-isuk di Inggris, sore-sore di Prancis. Wah, mau di urang mah Jakarta, Bandung, Surabaya, terus-terusan. Lu tadina transaksi berbagai kota. Di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu ker di dunia teh masuk Jakarta, aya orang Jepang, aya orang India tinggal ngebel bae. Aya orang nego sekalipun aya. Terus dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun. Anu jada jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, nyana jadi gubernur, nyana jadi bupati, nyana jadi camat, nu teu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae. Ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama. Anu tatadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram. Tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara pasti teu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim. Atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia, tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu. Sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram, asal haram. La tufattahu lahum abwabus sama, modal sia bal dibukakeun lawang langit. Korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae. Oh, saya balain dekarang, saya siakir araya mah. Oh, my baik siak. La tufattahu lahum abwabus sama. Aisyah daek mana zolim, hai jadi polisi, hai jadi abri, hai jadi pemerintah. Zolim rakyat ku siap peret ku siapir kawasan, baik. Oh, siap. Make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani. Oh, nu ngalarang. Selalu bisa ngalarang. Kiai mana nu ngalarang, ustaz mana nu ngalarang, rakyat mana nu ngalarang. Kerbojohna sia, kerboga ka kawasan, bae sia. La tufattahu lahum abwabus sama, geura modal sia. Ngajelaskeun tah Al-Qur'an. Lain tah aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang. Geura modal sia DPR. Geura modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna. Bae sia. La tufattahu lahum abwabus. Teu percaya bae sia kuari. Buktikan Gusti sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kadu ngaji ai pae minggu hari paling moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh lelem sia disiksana je parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai derean ku sia nu daekeun mah abeh saruanang ke di dituna je parangsana datang deui bae parangsana dah ieu sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae masya Allah. Numantak Gus Dur, mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas baleueuh geus eueuh dijelaskeun lu mantak ansor kabeh
nu mantap kabeh tentara dek siap ngabela Gus Dur, termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur. Geus puguh banser mah, geus puguh pagerdu sama siap untuk membela Gus Dur. Gus Dur rembuh kunaon, takut mati cek jeung bae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah. Ieu ge aing sakieu geus tunu kumaha engke ngan panjana geus bebeja mun ditanya cek Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur, apa pekerjaan juru dakwah. Kapan dakwahnya? Melalui jabatan presiden saya dakwah. Berhasil atau enggak? Yang tahu yang satu, kamu jangan tanya-tanya saya. Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama. Yang jelas saya adalah juru dakwah, catat oleh kamu. Makanya kita jadi presiden, mau kesalahan datang aku kesalahan. Makanya saya mah tidak ada yang dibenci. Soeharto saya tidak benci, Amin Rais tidak. Itu sudah gerak Allah, tidak ada yang dibenci. Saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais saja lah kos gitu doang. Kan eta mah di nomor di setting, di videokeun jelema nyaho kabeh. Satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais, suruhan Amerika. Tapi saya tidak benci, justru melalui Amin Rais lah saya selamat. Nanti saya di surga. Eta kok kitu doang teu kuat aing mah. Aya tungtungan tah. Embungnya kan selamat kan. Tanda keselamatan anak datang ke kuari berduyun-duyun anu ziar sanu nitah. Ya kalau kurang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung jarah. Ih, itu ge kiai anu bogolan hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah. Tapi Gus Dur terus baik. Datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae. Lain sa mobil, 2 mobil, puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari. Terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan. Utuh Gus Dur geus dibuktikan ku Gusti Allah. Nu mantak hese nyaritakeunana. Sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur. Saha nu bisa mencairkan nu bisa mencairkan tentang MPR, tentang DPR, tentang kabinet dan lain sebagainya. Urang ge cangcaya bisa entah henteu isi ngajalankeun lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh. Waduh Ki Pudoli mah lain deuleu banget deuleu susu pan teu beres teh mah. Geus pasti di bae jeung Haji Pendi sing sabelah yeuh deuleu tolol. Aduh, sudah beres. Ya, baiklah tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibukakeun kajen ku kumaha ge. Nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengikeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini. Nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae. Aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk di Banten ge. Aing hayang pensiun dini Inggris jasa besi paeh. Teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama. Masya Allah. Datang ke akhir hayat di sana, datang ke kiamat. Setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi sammil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh. Eueuh gunung, eueuh tangkal kayu, panon poe hanya sahasta. Idinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing kalau. Anu paling indah mah lempang teh para mursalin, nu paling indah mah para anbiya, nu paling indah mah para aulia Allah, nu paling indah mah para ulama solihin. Yauma yas'an nuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, anbiya ge kitu keneh para nabiin, iyalah para siddiqin, para
syuhada para solihin aulia Allah cararangnya nama genek malek ilmu nukuari dibikin ku Gusti Allah dititip kunyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teh jair hage bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teh nya nama hiji bae hayang meunang ridho Allah geus sabodo teh jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae jutu katarajang ambalayah loba anu parargat loba terus di akhirat nangke yauma yasanuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah iya nu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan musyrikin teh nyaho jalan kafirin musyrikin munafikin kabeh teh nyaho jalan masuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler nu ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan waktu ambalayak nyana silitanya di kamar sia bukan ka kulon heuy lain ka kulon masar mah tuh wetan kulon aing geus si wetan da ka kulon ambalayak waktu nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di kawana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul cak nya di kaler cenah aing pan urang kaler masar mah teu nyaho jalan iya tapi ambiya mah dipanggil ku Gusti Allah mursalin dipanggil sidikin syuhada kitu keneh para aulia Allah kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yasanuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun aya sa ieu mah mama kan anu keur ieu teu kagolkar kan mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yasanuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya nu keur asup ka golkar lo bawa mama atoh paingan poek mama sarua itu mama ke poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat komandanna ya jadi urang ka mana ieu puyeng puguh ieu teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ka golkar ulah ngomong ke situ tolol aing keur bingung sia ngomong ke situ tambah bingung aing bawaan aing ulah ge pan diajak ku mama cenah engke urang babarengan di akhirat teh ka mana ya pasti ka neraka geus dieu mah kiai nu dibere duit sia teh mama golkar aduh nah iyalah datang ka masa tadi diparentah ku jelema mah siap dam tapi diparentah ku Allah tak itu make barek beureum di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu tidak ku Allah mah siap ya kita ulah korupsi henteu tapi ku komandan mah siap dam masyaallah eta mah deres pimpinan ieu mah aya hiji lalaki nyandung dinu ngora bae kanu kolot jarang urang bojong hiji waktu bulan puasa nya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot ka dieu mohon sabaraha eta balik sakumaha ditanya ku dan Rami lah barang dia balik ya dihitung bae hitung bae di mana bae gua itu jadi mana di itu ada tengah bulan itu baliknya aku baru naik ke itu mah ya kan ke kamar ya nah kamar di kamarnya na bubuka nu kolotnya ada bubuka ayo cari bareng dia bulan puasa gak itu lo balik sekalian kesempatan kumaha teh cakna siap dan apa kira-kira ditita kudu kolot tieuneun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae
tapi dititah ku Allah kadang-kadang beteng nadayut kumis nama blang jenggotna tempok neangan warteg nu teu kadeuleuan suku. Masya Allah. Coba dele ku urang aya budak detik umurna kakarek 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nyana teh dilatih teh ku indungna nu 11 ku 12 tahun geus poboh loba jasa tama SD ieu nu kakarek kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar kemis gitu teh sama dina ayana ge sama kiriman ti Cikupa sama eta ya Allah mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae eta Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi titah puasa mah lah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban maka rasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyaba indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih batang ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba cek bulan puasa ambean sungut bandingkan jeung minyak misik coba ge ieu ka Kanjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal palinganan Allah indallahan atyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski tibatan ambil minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa teh malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Waribat jahun kawali Allah pada hadina Al-Quran aya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya PKS bagus percayaan ka waliullah Wahabi itu percayaan ka waliullah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah ka Si Abdul Qadir waliullah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara ku ari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia tabakar peta gitu. Ih, lalawora emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti tadi Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia ini kuaripan di dia ngaji ini lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dia ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famisaim atyab indallah min rihil mis ya Allah lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna wa farhatun hina yalqarbah kadua kali kabungahan jaga di akhirat ketika kurang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah pagi engke Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned iya abdi buku baradau hirup Ned lalu bawa omong ayat tulisan nama begini cek pan tenang amat Ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa dimana imanet Cikupa atau kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang paling
amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke kaku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar Allahu liman hamidah kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah Allah nah jaieu gorenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa itulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulia jasa mudah-mudahan orang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan intina orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu paling istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam unzilat at-tauratu li sittin nabaina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata Khalid tanggal 19 Ramadan wa unzilal Furqan di arba'ina isrin khalat min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Kangjeng Nabi langsung pidato ieu pidatona ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi maswah wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi maswah وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة الشهر زادت في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء kayak ceramah Kangjeng Nabi sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh coba kuat ini mantak ayat tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya sa urang saha nu talar balik kabeh asan aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar kan teu Allah omong ini kurang mau sa kiaiana bae ngan engke tek mamawa HP di imah we dia kayak kepanggil kayak gede mah jadi kuarima mementingkan elektronik batan otak ntar dek ngalawan ke Imam Syafi'i kumaha
Di Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh tadi dia pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah, patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopehna ge pasti nomor 55 teu jelema. So amat sih teu pernah maca biografi na beureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pas. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i, aing lawan tuh dia. Asal lobaan. Ceramah kanjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sabubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat sih. Ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae cepet panas ngeunaheun komo aya sidok ini. Wah. Mati iya doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimul qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min al-isyahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat etat asal aya nu main gaples etat aya nu main catur babat ku cenah aya anu main kartu babat ku cenah aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kok gitu mah ente bawa ku nyana iya lamun Nazarudin hiruplah di zaman iya ya anggeus tere lembu jangan sasakaran Nazarudin tadi tadayus tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu Masya Allah Indonesia barang reformasi jadi kieu isin yang mau mengkedasi lagi tambah lelep begini. Masya Allah mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat mudah amat amina bangun nyandet gregetna gitu sekali ini mudah-mudahan waya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin kunya na tema kadengin mungkin tanawan kunya Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ya Allah makaning loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu lain lalagan loba cek aing loba-loba ngan moal salaman keng gesanana geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh tadi ge kadele cepak lain deui lain cepak putih oh iya pasti banget lain deh cingus ge jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kala lotor gitu bajuna. Asa da balik heula atuh pejabat ulah
ulah tenang moal buat aku mah budak leutik ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kangjeng Nabi urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi tapi tek ceramahna aya urang bacakeun ya ayuhan nas wahai manusia qad azallakum syahrul azimun syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana terus-terusan teu meunang aya munkarat wah cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah hayang amat umat kaula teh ya hayang kos kitu tah hayang garaga negakeun agama hayang garaga sabilillahna hayang garaga amar ma'ruf nahi munkar mun umat Islam garaga amar ma'ruf nahi munkar moal aya gereja di urang moal aya komo lamun muih nagagah ieu kan karena pelentak-pelentutna muih anu tiheula tanda tangan teh muih tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan teu apa caknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji asan kok atuh aya datangnya na aya nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen anti Yahudi tah nu kudu mah pas kitu moal aya cenah ge minimal nu rada deres we atuh keagamaan ulah ngantep teuing ya moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit bae jika kadel kopehna mancrit bae wah ieu kori berarti serang ya kajeun hukuman teh ieu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta teh budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana ting hebat memang hebat Tidinjalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana kulu saha kulo kepala desa siapa iya mapan geus suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus geus teuanian nyaritakeun bahwa minuman haram teuanian nyaritakeun zina haram teuanian nyaritakeun kredit haram taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah ngomong tinggal ngomong mabok haram ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngabuadeg nu mabok zina haram anak zina ambalaya meureun 5-10 tahun mah kaharepna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min karena naon eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan syukur ngomong deres aya keneh ngomong we di tahun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang kotek serisnya naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa akalaha amalan jeung pagaweana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita
ngadege perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere poe di bulan Ramadan lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pokoknya mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah ya ka dituna eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah imang ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh hiji keur waktu masa antren di masa antren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masa antren teh manggihan teh rang Tuh dong Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar juga jam 12 beurang wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak ngarep Lailatul Qadar nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggiade bimitina angin tiis anu luar biasa tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeuleuan lantaran keuring di dapur di dieu tah kamar tutupan gaduh terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu alam teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awal ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup di dongengkeun sateuy geus daya. Mudah-mudahan diampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urangna kuari ngintip Lailatul Qadar mudah-mudahan urang kabeh bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu wa qiyamal laili tatawwan Allah jadikan
salat tarawihna sebagai salat sunat. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi maswa. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan teh. Urang ngalaksanakeun puasa, ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha kuat. Lantaran Kanjeng Nabi keramana man taqarraba fi bi khusatin minal khair kana kaman adda farobatan di masjiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man adda fi faribatan sahajelema nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman adda sabaina faribatan di masjiwa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Misalnya zuhur, sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu ajannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar. Yen ka Allah, kunaon teu nginum, yen ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan, yen ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot, ayo teu siap dan nya. Tetep mah yen ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, yen ka Allah. Yen ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan betul masyaallah siap dan mewah. Nah iya bulan sabar wa sabru fawaduhu ajannat sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq. Sahrul zadi rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain ngalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Sahajelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa. Sarua jeung hampura dosa. Mampiro teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kanjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mampiro ieu di dzunubi. Tak eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Beulikeun. Masyaallah, ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Orang mah diomong gitu teh ada omong gitu asana loba nu mere gitu. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah itu kudu udah tai ieu berusaha hayang mere masyaallah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar
jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka urang mere sedekah, mere pangbukaan kanu puasa Ramadan, di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil